Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmandina Mara. Anu siap-siap bade kadangkeun dongeng Sundanya wargi. Utami nama istri pamegat bah nu anom sepuhna di mana bayi ayana pambegi bayi sarelehannya wargi dina dangat dieu aya nanti dina lindungan atanapi manang tayungan Allah Subhanahu wa taala digambarkeun rezekina oge ditebihkeun balaina nya wargi YouTube anu naon maksud bade ngadaungkeun ya dong Sunda dina dinten ieu judulna masih kene ngadu taluh nya wargi dinten dieu teh bagian nu ka-45 45 jadi masih kene dalami warginya dan dina bagian anu ka-44 urang nyarioskeun harita parid anu pamitan ka kiai teh gurunanya anu aya di Cianjur teh di Joglo anjeunna maksudna bade neraskeun lampahanana kitu tah nyar ilmu oge hoyong naon kitu ngalereskeun kaayaan di lemurna teh di Cikao kitu tah kumaha lajeng naik carita harita nuju ngobrol sareng kiai saoge sareng putrana nyaeta Nyi Maryamah teh mangga udah ngadangkeun etang-etang Landung pang beberahmana tekendah teteh sawios tekendah parid embungeun narima tarima jang teu hade nampi rezeki ieu teh syariatna mati anak mama hakikatna mati Allah pek tarima serta mangpaatkeun di nya muga-muga we sing salamet di jalanna jeung sing hasil maksud kumama didoakeun pisan saur mama kiai daria naker Bilih ujang alim kanggo bibi we atuh jang teh sawios lah. Cik bi isem bari nyerenge seuri panona ngareret ka Nyi Maryamah. Bibi mare ka mana atuh kudu make ongkos. Cik Maryamah tapi tebur ngodok loketna song 1000 perak ka bi isem. Ih, ulah neng uleh. Uleh. Ulah neng, bibi mah bobodoan eta mah bokna tapi duit mah ditampanan bes kana jeroun kutang ari bibi ongko nyebut ulah tapi ditampanan geuning cek parid ujang ulah sok nampi rezeki pamali eta teh cek bi isem harita geus bi ulah sok banyol bae ayeuna mah ye kumaha parid ieu teh nakaburu lamun bulan hareup ka Ciranjang lamun anak lamun arek maksudnya ku teteh arek ditungguan tah kitu ceuk Maryamah ka parid nyadu ka atuh teh kumaha kabujengna we upami urusan di lemur atuh enggal rengse nya insyaallah abdi bade ngiring ka Ciranjang nanging upami teu kabujeng mah nya titip salam we pangdugikeun ka Teh Ani nuhun kitu sareng ngiring bunga ceuk parid dandes nyaheug atuh ari kitu mah atuh geus kitu mah wargi ngemplong hate parid teh lantaran geus meunang idin ti mama kiai oge pasoalan jeung pamajikan jeunatna santama nyata pamajikan satama teh geus rengse moal matak jadi halangan nya harita keneh parid teh babahanan geus tarapti ngadeheus deui ka mama kiai amitan bari nedapi doana terus amitan ka Maryamah jeung ka bi isem geus kitu beral miang si jamulang heula ka kolotna cenah nu panggeulana di jugjug teh pamana nyatana astam teh nu satuluyna rek muru ka Cikao wargi teu kacatur di jalanna urang kecapkeun geus tepi weh teu kungsi poekeun parid geus nepi ka nu dituju langsung ka Imah Bisumini arita teh kira-kira wanci sariak layung baranggo kasampak teh keur araya ngariung di tepas Nyi Sama harita geus boga budak karak 4 bulan malah keur ngarasuh budak harita teh Assalamualaikum cek parid uluk salam
Atureang narembalan harita bariting torojol keluar. Barang red kaparid sirahla oge manis sidikna surak. Astam harita norojol bisu mini oge elegeg. Isa mah ge sarua panasaran ngelol bari mangko budak. Eleuh bagiat teuing geuning maneh barid. Bagjatina menan yap ka dieu ka jero. Ceuk Astam bari nyerenge atena ngarasa bunga alona datang dina kaayaan sehat teh. Awakna lingsig bersih. Nuhun mang, kumaha daramang ieu? Ceuk Parid harita kalacat unggah terus munjungan dipapai kabeh. Sup-sup sasalaman bari ngabagiakeun. Recok nu ngaromong kabeh ge suka bunga. Jadi Parid harita neuteup ka budak nu dipangku ku Nyi Samah poknanya bari melong. Ari ieu budak saha bi? Ih nya anak bibi atuh si cikal ieu teh lalaki deui. Jigana teh bakal ludeungan kawas Parid. Ceuk Nyi Samah bangun reueus boga anak lalaki teh atoheun pisan. Ih nuhun bi nuhun pisan. Geuning lila abdi teh teu balik teh nya. Geuning geus nyampak aya budak. Nya lila ujang hampir 3 tahun ieu teh. Ceuk bisu mini. Muhun 3 tahun rupina mah. Ceuk Parid bari terus mangku budak. Asa sono jeung milu reueus. Atoh nenjo pamana geus boga anak teh. Ndak kalah disuguhan ngobrol joko cai ka ditu ah. Datang tuh si Ujang geus capeun dieu teh. Jeung geus burit digerak acarai bisi magrib manten. Cikur dia harita nu memangna jadi nyantri ayeuna mah taracul kana salat. Sawios Pak teu kedah ngarepotkeun. Kitu ceuk Parid harita. Teu salah wargi. Kana ge cacap omongan kurdia dur bedug magrib disusul ku sora anu adzan teh. Atuh Parid ge teu buru-buru mikirkeun kadaharan ukur nginum sergot terus kacai rek mandi heula. Bada magrib harita wargi sarerea ngariung di tengah imah. Nyatana di caangan ku lampu patromak ngemprai caang matak betah. Di luar jempring nu kadenge ukur sora gaang jeung jangkrik patembalan jeung baturna. Bari disampil ku barang dahar pok Astam tumanya. Kumaha tujuanana teh Parid? Nah geus hasil atawa acan. Da eta mani ngampleng geuning. 3 tahun teh beja teu carita. Mun ngirim-ngirim surat atuh. Semungan naha-naha Astam teh peda Parid dengan bejaan. Nya jang, nama dikaten juratan kumaha eta ngalalana teta. Kurdia numbu omongan Astam. Langkung tipayun hapunten nu kasuhun. Rumaos enggal-enggalan nyeratan. Lain guna naon abdi teh kajongjonan teuing. Bakat ku betah di pasantren. Margi pikara sepeun babaturan alakur atuh ajenganana oge bager deui. Atuh katurug-turug tempat nage sepi. Tapi mantak betah, mantak nineng. Atuh 3 tahun teh asa sakedap. Janten teh kantos ngawartosan. Sakali dihapunten da sanes teu emut abdi teh. Ceuk Parid ngarumasakeun anggang tea atawa ngantep. Ceuk perasaan manehna. Nya teu nanaon ku amang dihampura pisan. Ya kitu teh bakatku melang we amang mah. Bisi kumaha onam, bisi teu hasil nu dimaksud. Tapi ari hasil mah nya syukur we. Di mana masantren teh atuh. Ceuk Astam mani marah mah bunga ngadenge beja kitu. Di Joglo Cianjur mah jenenganana Mama Kiaina Kiai Purasanta sakumaha nu dituduhkeun ku amang teh. Naing ari milarian mah abdi teh dugi ka Cipanas kitu tah. Ka Pacet Cugenang nya kaing wartos teh ti Cugenang aya nu nuduhkeun. Syukur atuh jang syukur pisan kumaha ayeuna tah. Da geus kapanggih nu diteangan ku hidup teh. Cukur dia milu panasaran hayangeun nyaho. Aya berkah di sadayana. Abdi teh estu lancar teu aya itu yeuna. Gampil deui milarian Mama Kiai teh. Jeung ujug-ujugnya aheun we ka abdi. Ngan ai lalakonna mah panjang eta teh. Kieu geura.
Derek-dek harita wargi Parid nyaritakeun pangalamanana dina raraga neangan guru. Sarta diterangkeun kabeh. Teu biti turun tina ti imah Kurdia nepikeun kadanget harita. Adebikeun kulawarga Kurdia mah rame deui bae eta lalakon teh da pangalaman Parid mah mahiwal beda jeung batur teh. Ari asta margi maniko macrek harita kataji ku pangalaman Parid nu araneh. Manehna ge milu bungah jeung milu reueus, gede hate asarek hasil tujuanana dabongan tameng dada nyatana Parid anu daek peurih, daek susah dina ngeusian diri. Eta pikeun ngayonan kitu tah anu jaraha teh. Tah kitu pangalaman abdi teh. Parid mungkas omonganana. Nepi kaki itunya. Ari ayeuna tujuan maneh kumaha? Ceuk Astam bari mencrong. Upami teh seuleuh sarta pami akang salse urang wangsul heula ka Cikao Kang. Urang ngarengsekeun pasoalan sareng si Ian teh. Margi sanggem paripaos teh mah. Ajan rub ku padung rap ku lemah ge kaurugan tanah beureum. Hate abdi moalipur lamun can ngarengsekeun ieu pasoalan. Nanging bunten. Nanging bade ngamaksa TKD ulah lepat hartos mang. Abdi mah teu aya maksud balas pati. Mulangkeun ka nyeri ngan hayang rengse we atuh. Sabab lamun diantep bisi tambah korban. Jeung hayang nembungkeun kasatiaan we kanu jadi kolot. Tah itu mang. Ceuk Parid harita tandes jeung Daria. Maksudna teh jeung tujuanana tetep can robah. Nyata ya salahna amang ge satuju. Asal ulah salah niat. Ari niatna rek ngabeberes pasoalan mah teu aya salahna. Yuk moal burung dianteur ku amang ge. Tapi ulah rusuh teuing. Engke we lah. Saminggu maleureut heula lanan. Ceuk Astam, nyis puguh we ulah rusuh teuing jang sing salse we lanan. Leureut heula di dieu Bapak sano keneh ieu. Kitu ceuk dia. Nyamangga damus mun abdi ge ayong rada heula teh. Nanging sakantenan ngobrol abdi bade tumaros dupi emas sareng Bapa teh. Nah leres seueur bandana. Ceuk Parid jadi inget deui ka kolotna. Bener jang, bener pisan. Malah kitu lamun hidup arek percaya indung hidup teh di Cikao mah beunang disebutkeun pangbeungharna. Sabab harta ditingati masaroh teh lain saeutik. Eta kabeh diurus ku indung hidup. Nyatana lanceuk amang teh ngan sanyana mah barang panggung keneh. Artina mah barang bagikeunun kitu tah. Nya ceuk aturan mah anu amang sawareh eta teh. Anu can kungsi dibagi-bagi. Tapi kade ulah salah harti. Lain amang owal ku barang sakitu, ieu mah nerangkeun sanyana da puguh amang teh naon teh mun amang niat hawak mah eta teh dibareto teh dicokot ku amang. Tapi da teu kitu amang mah jeung indung hidup mah hirupna teh rukun runtut raut nya sauyunan. Pukaso teh sabada lanceuk hidup nikah di kaian. Kitu tah sanyana mah. Ceuk Astam manehna nerangkeun nu sajujurna. Nya perkawis eta mah abdi getos nguping ti wasatar yen barang titinggal nini teh dicekel keneh sadayana ku emak. Ngan emak kurang waspada dugieun ka beunang ka Allah ku pihak luar. Nyatana Ian jeung Ino. Da ieu nu jadi pikir ka abdi teh mang. Nah make bisa kitu. Ngan ari nerutkeun katerangan ti wasatar mah nu jadi ulun-ulunna teh Aki Haji Barkum teh cenah mang ceuk Parid. Geus pada nyaho eta mah Parid. Keun wae lah ulah dipikiran teuing. Engke mah dina waktuna yuk urang tepungan ka Ian. Urang tanyakeun kalayan sopan da moalna naon sabab hak urang. Jadi ulah waka ku jalan kasarnya, ulah mapai ti handap heula. Maksudnya urang mapai ti handap heula. Sabab tujuan urang mah lain arek neangan kaributan,
tapi urang nanjurkeun bener jeung keadilan teh. Cik Astam harita manehna teu boleh mepelingan ka Parid bisi salah lengkah. Wargi dina channel YouTube anu masih ngadaungkeun ieu dongeng Sunda, pamugi wae wargi sadayana tiasa kahibur manahna wargi. Tang istirahat lah emang dina maca buku. Tahu gituna kan ujung ngadaungkeun pamugi katampi kalian kabingahan geula hilap je subscribe-na sareng bunyi loncengnya oge like and share na gitu. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana nya. Taku kituna ayeuna tu wargi ulang lajingkeun di baye dongeng Sunda dina judul Ngadu Taluh karangan Gideg Sati Sumedang bagian ke-45. Mangga udi ngadangkeun dugikeun ka rengsena bae. Numawi abdi hoyong disarengan ku amangge supaya ulah salah lampah. Bisi salah carana nu akhirna hayang bener jadi salah. Tembal Parid. Nya jang bibi mah moal bisa mantuan ukur sambung doa we. Muga-muga sing hasil maksud. Oreng ujang duaan teh geuning anak nu beungarnya. Tersangka teuing dedeuh teuing nepikeun ka ngalaman nasib nu sarupa kitu. Tapi bibi milu reus teh. Geuningan bet karuatan galadeha teh gede jajaten jeung anehna teh sarakti deui. Ceuk Bisumini nyebutna teh sakti cenah. Ah bibi mah sakti kumaha jelema mah teh anu sakti bi. Eta mah keur parang diijabahe dungana. Da ari teh dikeresakeun ku Allah mah henteu bisa nanaon atuh. Ceuk Astam bari nyarengeh. Muhun daya deui daya widi ti Gusti Nu Maha Suci mah. Teu tiasa nanaon abdi ge sami we sareng jalmi sanesna. Parid sapamadegan jeung pamana. Wargi terus bae harita teh ngalobrol ngaler ngidul. Teu aya beakna picaritaeun teh. Dina kusono-sonona teu karasaeun geus tengah peuting we. Di luar manikeun ka jempling taya sora nu kadenge iwa ti sora jangkrik. Isukna wargi Parid jeung sirahla jalan-jalan arulin nyatana ka basisir sisi laut teh. Malah kungsi babarengan jeung Astam tiluan malah lalayaran dina parahu bangun galembira pisan. Sanggis jejeg saminggu di Pelabuhan Ratuna, Parid geus teu sabar hayang geura indit ka Cikao. Nya dina hiji poe bebeja ka Astam yen manehna hayang geura indit. Mang, abdi mah lebar waktu ieu teh moal dimonyah-monyah teu puguh. Saminggu ge cukup leureuh mah. Ayu urang miosna ka Cikao mah. Ceuk Parid harita kanu jadi pamana. Heueuh nya, da amang ge geus hayang indit ieu teh. Sok lah geura sasadiaan lah. Isukan urang indit. Ceuk Astam atuh bungaheun Parid teh. Nya wargi isukna deui subuh teh subuh keneh geus tatan-tatan harita naon rupa anu dibutuhkeun geus disayagikeun. Mawa tas gede eusina pakaian jeung pangabutuh sajena. Memeh indit Astam nyarita ka Kurdia jeung ka Bisumini. Mang, mbi abdi bade miyos ayeuna. Kugituna abdi teh titipun bojo we sareng pun anak. Pangmiarakeun, pangapingkeun, bilih abdi rada rami ieu teh. Margi ka hiji atuh tempatna teh tebih, atuh kaduana urusanana bilih henteu tereh-tereh rengsek. Margi sanes urusan biasa, ieu mah sasat aya balitungkeun. Kitu ceuk Astam dari anaker. Nah harijang Astam teu kudu melang, teu kudu hariwang, keneh lah. Da si Nyai mah moal susah nu miara. Teu kitu ge areuweuh bae, iwati ngurus warung jeung budak. Keneh lah Mang jeung imina tanggung jawabnya. Kitu ceuk Kurdia. Heueuh jang, na susah-susah teuing. Sing percaya ka bibi jumae rek init mah. Sing hasil, sing salamet. Kitu ceuk Bisumini. Sing atos-atos we Kang atuh. Kitu ceuk Nyi Samah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Permios kasadayana. Astam sasalaman heula nya kitu deui Parid. Nya geus kitu mah wargi harita beral bae duanana teh miang ngajugjug ka lembur Cikao anu memangna jauh pisan ti dinya mah jigana moal nepi ku sapoe.
Tapi najan bari jeung kitu hate pari deg-deg jeung suka hati. Sabab indit ti imah sorangan ari ayeuna mangsana mulang bisa duaan. Dagis tepung jeung nu jadi kolot sifatna pamana nyatana astam teh. Atuh saja jalan teh wargi garecok ngobrol duaan. Ngaguar deui lalampahan anu geus kasorang. Anu tetela masing-masing boga pangalaman anu pait. Mata katir, matak beak pangharpan, kurang-kurang na kuat iman mah matak balangsak, matak tiga brus kana jurang kahinaan. Tapi duana nage harita sasat disakolakeun ku pangeran. Diuji batina didojak badana, atunaha kuat atawa henteu. Sabab ceuk catur kolot, samang-samang samanusa rek meunang kasinugrahan. Sok diuji heula ku pangeran bisi teu kuat narimana. Namun geus puguh kuat narima dodoja sarta lulus tina ujian dina prakna menang kabungah teh moal poho ka pangeran. Jag urang tunda heula di Cihanjuang. Ayeuna teundeun di handelem sieum paranti nyokot ninggalkeun kahareup ka sampeur deui. Wargi ayeuna urang malikan ka tukang ngaguar carita anu lila katunda harita. Jadi harita teh geus kaluli-luli wargi. Urang nyaritakeun kaayaan di lembur Cikau teh anu geus heubeul tara aya kajadianna naon. Ari sabab anu jadi bukur carita urang lembur jadi bahan carita urang desa. Tajalian iwati keluarga Parid, ari geus indit Parid di lembur teh jadi jempling, tara aya picaritaeun ukur anu biasa bae. Tah wargi ti saprak inditna Parid yan jeung Inoh teu ieuh ngarasa kaduhung. Teu ngarasa melang, malah mah dina jero-jero nama atoh. Ngan ari kaluar mah biasa we jiga nu heueuh. Make jeung sok ngalengis sagala menyaritakeun Parid teh. Padahal mah balarea geus pada nyaho yen Parid teh tangtuna ge minggat ninggalkeun imah sabab geus teu kuat nandangan katunggaraan teh. Ari ieu wargi jeung Ino harita tetepe kuat sangkaanana yen Parid teh tangtu paeh dia akan maung sabab basa disusul teh harita teh manggih tulang taleng. Banggih getih jeung kabeneran aya maung deui. Jadi weh kuat sangkaanana yen Parid geus maot dia akan maung. Tah wargi, dumasar kana hal eta, sanggeus aya sataun ti saprak leungitna Parid. Ian jeung Inoh ngarencanakeun yen arek nganjang ka lanceukna nyatana ka Haji Barkum nu aya di lembur Bitung teh. Harita teh kaayaanana pas sore wargi. Ian jeung Inoh dariuk di tepas hareup nyawang kaburuan anu kacaangan ku panon poe nu samubeureum. Lantaran geus tunggang gunung sakedeung deui ge betah. Bener, maaf. Sakedeung di bakal surup ka tempat tilemna anu matuh teh nya wargi. Ari tongeret harita reang di sarada di sisi lembur. Manuk recet batembalan sakali-kalieun kadenge sora hayam kongkorongop ti imah tatanggana kadenge aya budak seurik. Nyi, urang teh geus meujeuhna nempok kolot ieu teh. Sabab ayeuna mah teh rumah tangga teh geus ayem tentrem. Tara aya nu ngaganggu. Kumamun urang ulin yeuh ka lembur Bitung yeuh. Akang rahayang geura tepung ieu jeung jadi lancuk. Ongko hayang badami langsung lah jeung Kang Haji yeuh. Kitu cenah ceuk Ian bari terus ngenyot ududna. Serbung hasupna mulek ditiupkeun ka luhur. Ih, abdi mah satuju we tama. Malamun akang keur sama urang nempok bapak ka Siwalun. Abdi ge ngeusono ka bapak teh hayang tepung. Tapi hayang bari ngirim deui kudu aya buruhna tuh. Minantuan kanu jegud mah. Kitu ceuk Nyi Ino setengah jam banyol, tapi ari hatena mah jeung nyana asa hayang ngirim ka Ki Asmai. Nyatana kanu jadi bapana.
sanggis tarawani beten ngantara wani manina teh sabab tadina oge daek jadi pamajikan ian teh sasat ngagugu kana pamentana Haji Barkum. Jadi jieun alat pikeun ngeruk harta banda Nyi Idah supaya beak api milik ku Haji Barkum. Hari Nyai, tenang urusan eta mah. Nemata kieu gara nyainya. Akang teh sanyana datang ka dieu teh dipaksa ku Kang Haji supaya sasandiwaraan api-api jadi jalma andar-andar. Terus usaha satekah pola supaya bisa kawin jeung Idah. Maksudna supaya barang Idah ulah ku batur. Taina geus bukti sarta geus laksana. Malah nepikeun ka maotna si Idah teh dek deui tepung jeung Nyai. Nu sarua pada menang pancen ti Kang Haji apaan pikeun ngeruk harta Nyi Idah. Tapi coba pikiraina yeuh nya. Geus sabaraha taun urang berjuang teh maksudna. Sabaraha taun papisah jeung kolot. Hasilna mana? Unggal panen hasilna diakutan ka lembur bitung. Dibawaan ku Kang Haji. Urang makan ukur ngadahar peperetna we. Ari gawe pangcapena. Ceuk ian bari papeta. Nyamun kitu terus kumaha atuh? Inoh mencrong ka salakina. Ayeuna kieu nya yeuh. Isukan urang ka Kang Haji. Urang api-api lah silaturahmi lah. Bari ngabenamikeun urusan barang nu aya keneh di dieu tah. Utama nama anu surat-suratna can resmi kacakal ku Kang Haji. Ta isukan teh wayahna ulah waka hayang ka Ciwalun nya. Tah jente jadi urang teh soal tepung jeung Kang Haji mah kitu tah. Tadi dinya urang bakal badami akang rek usaha satekah pola. Sangkan banda nu aya di dieu ulah waka dibawa ka lembur bitung tah gitu. Jadi tapi urang pertahankeun ku urang ayeuna mah supaya urang leuwih lila nyekal ieu barang sarta hasilna urang jualan. Duitna urang kirimkeun ka bapak nu di Ciwalun. Sina dibelikeun di ditu. Panke dina geus rengsena tugas di Haji Barkum, urang boga kesempatan. Da gitu ari maksud akang mah. Anu mata kekelanan lah. 4 tahun deui mah ieu teh. Urang teh kudu dipertahankeun. Asal Nyai kudu betah di dieu. Kitu ceuk si Ian anu geus boga rencana rek ngalicikan ka lanceukna. Atuh mani marah mai Nyi Inoh teh. Da memang kitu kahayangna atuh pok harita ngomong. Nya syukur atuh ari akang geus boga pikiran kitu mah. Abdi mah satuju pisan sabab kahayang abdi oge kitu usaha teh kudu aya hasilna. Moal nya nu capena urang ari hasilna kudu ku batur. Nya syukur ari satuju mah. Jadi isukan kudu asak badami jeung Kang Haji nya. Naon rupa nu diomongkeun ku akang ku Nyai ku dihaminan. Supaya Kang Haji percayaeun. Gampang urusan eta mah. Jeung deui waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dipungkas dicekapeun duikeun ka dieu heula. Aya dongeng Sunda dina judul Adu Teluh karangan Giliksa bagian anu ka-45 wargi. Atuh dongeng Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun dina YouTube dina channel Manggina Mara. Ka wargi sadaya bau istri pameget anu sepuhna wargi. Pamugi tiasa kahibur manah kalayan kabingahan. Kalayan insyaallah bagian anu ka-46 enjing dina waktu anu sami urang lajengkeun deui. Hatur nuhun keparatosan wargi sadaya wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.